jelema teh hayang masantren inget roh aing bakar berhadapan jeung Gusti Allah ngaji pasantren keun ku kolotna gampang dunia mah loba nu teu sakola ge sararugi geus diatur ku Gusti Allah ngaji sia ngaji Masya Allah nurut budak 10 tahun dikobong nanti pasantren samakna teu balik-balik jelema mah ngalayang Masya Allah teu pernah ngaji 10 tahun ngan betah bae di pondok sakitu ge geus jadi ahli sorga mondok ih sok bener sih saya betul percaya teu ngaji bae geus jadi ahli sorga tuh mun ngaji Masya Allah teh pondok sebab naon atuh pondok makan jelema nangan ka majelis ka imam ka majelis ka pondok ka masjid ka majelis ka pondok atuh tambah Allah haris